أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja minangka buka carita urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa. Puji namugi-mugi ka Gusti anu maha suci. Rawuh syukur urang pihatur ka Rabbul anu maha gopur. Anu mana dina dinten ieu dinten anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa kempel ngaliung dina raraga manjangkeun nyambungkeun takali silaturahmi antawis papada urang. Kali tieta kempel ngaliungna urang di ieu patempatan teh taya sanes sejak nyakseni sareng ngadorong ku doa kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul maqasid. Salawat sinareng salam mugia tetap tercurah limpah ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak miwah ibu sadayana hormatkeun simkuring utamina anu dipihormat Bapak Edi Sopandi sareng Ibu Ai Sukmawati, Bapak Ibu keluarga besar calon pengantin istri Bapak Agus Anwar kali Ibu Karmilah almarhum sareng keluarga besar anu kusim kuring dihormat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT sareng tokoh masyarakat. Panuka hiji didugikeun hatur nuhun kasanggakeun ka pengatur acara anu parantos masihan waktos kapribados kasimkuring sanes sesepuh Pak minangka wawakil ti Bapak Agus pun lanceuk kanggo cumarios dina ieu pasamuan. Bapak miwah ibu sadayana
kumargi kitu simkuring atas nami pun lanjut Bapak Agus Anwar dina danget ieu sejak nyanggakeun ieu pun anak ka Bapak Edi Ramana Neng Elia nyanggakeun ieu pun anak hoyong ditikakeun dinten ieu saudara Pak terkait di engine atau dipagetokeun ya. Nah eta panginten trust di ibu atanapi Ramana dominati Bapak Agus nyanggakeun ieu pun anak di luhur sausap rambut di handap saibas dampal di tengah-tengahna tina panggonan nyanggakeun rambutna salambar getihna satetes amakana sadami saur parios paosna nyanggakeun di luhur sahibas rambut di handap saibas dampal di tengah-tengahna anu kitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pangwalerna manganyangakeun kanu parantos disepuhkeun salaku wakil ti calon panganten pamangkin. Punten ti calon panganten istri nyatana Bapak Ustad Dede Ahmad Satir. Mantena mangga dihaturakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Walladhi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifa wa wa'ada alaih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala salata wa salama daimaini mutalazzimain ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun usyikum wa iyaya bitaqwallah wa bita'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu ikhwani rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu ma qala rabbuna Allah fil qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Wa qala aidan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanassalu fa inni mukatsirum bikumul umam. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, satuntasna ngaos hamdalah salawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat sareng salamna Allah salamina dikocorkeun digolontorkeun
kasadayana umatna Kanjeng Rasulullah SAW, wabil khusus ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ikhwani rahimakumullah, nembe pisan pribados kakuping menisingkat padat melekat insya Allah. Naon rupi nu parantos didugikeun ku kasepuhan wakil sepuna di calon panganten pameget, insya Allah kahartos eces jentre. Daya deui pamaksadan nu tadi diutarakeun panginten tekedah di mazkur deui tos mafhum sadayana. Nanging pribados panginten marupikeun wawakil ti pihak sepuna ieu calon panganten istri Neng Alia leres sandi kadinya ya teh. Alia leres. Alhamdulillah. Terterang bari ayeuna ibu ieu teh. Padahal hampir tiap dinten abi kapenaksan calon panganten pameget teh. Neng Alia nya sumawana da anjeunna mah alhamdulillah. Panginten teu akrab teu kenal kumaha ti payun ngaos di pribados panginten gitu. Janten insya Allah nu tadi pungkas nama hoyong ditikahkeun leres kitu andi. Asli eta teh. Biasaannya milarian waktu teh musim hujan wae. Neng Elia teh baris di naon disanggakeun ku Bapak Edi Kang Randi. Berhubung Neng Alia teh janten budakna, ari budak teh kan 5 huruf. Teh bereun siap Randi teh. Pak ini pasian naon tah? Malam Jumat unggul gitu. Bereun. Kadua urusun tuh. Neng Alia teh kieu. Dena didikeun. Anak arahkeuneun. Keun ka nama datos tikah aya nama. Kawin keuna mah wayana nitip eta margi Neng Elia marupikeun budakna Bapak Edi anu tugasna teh sanes 4 huruf tanggung waler Kang Rani. Siap Kang Rani sekali deui. Siap. Pihak kasepuhan wawakil sepuna calon panganten pameget insya Allah dikabul ditampi paripaos nama insya Allah. Silaturahimna ditampi, silatul jasad waruhna ieu calon panganten pameget ditampi. Darupina insya Allah ibuna calon panganten istri dawang kersa nampi Kang Radi upami jasadna wungkul terus sabanya. Ayeuna disanggakeun teh rohna wungkul sumawana mah ditampi. Nu mawi jasad waruhna ieu panganten pameget insya Allah ditampi. Dagening alhamdulillah nu sumping teh jasad sarohna upami Rani sumping jasad unggul mah kersaeun sumping rohna unggul mah kersaeun nu mawi insyaallah silatul jasad waru calon panganten pameget insyaallah ditampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Mau istighfar syahadat sinami salawat dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni segala dosa orang sadayana.
wabil khusus kedua calon mempelai. Ya ayyuhal hadirun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mengasaran istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bapak nikah kecicep Kak Elia Apriani, anak teges bapak kalian ngaku mas kawin logam mulia dibayar kontan. Nampi abi nikah Kak Elia Apriani putra teges bapak kalian nganggo mas kawin logam mulia 5 gram dibayar kontan. Iya cukup sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainal muslimin. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Sesudah akad nikah, saya Randi Suryadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Elia Apriani dengan baik, masyarah bil ma'ruf. Selanjutnya saya mengucapkan syiho tahli atas istri saya yang tercantum dalam kutipan akad nikah Bandung tapi 21 Februari tahun 2021. Saya yang berjanji Randi Suryadi Kak Elia Apriani sana istri sudah nikah terus ibu iya bapak mas kawin mas kawin anu sakumaha disebutkeun dina ijab qabul. Mudah-mudahan mas kawin ieu ku ibu biasa dimanfaatkeun. Bapak si mesra bapak nanti mas kawin aku mohon bapak kan Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
pisan waktuna pek ku hidup duaan geura teu prarai ibu Rama kalayan pinuh ku karumasaan ayeuna pisan mangsana hidup nyeuseub dua dampal panangana geura pentak doana anu ikhlas sangkan hidup pangibaca dunia akhirat. Papagaan seduh awisna hidup buku Gusti kunci gedong kebagjaan Allah bisa untuk menghadurkan sikapus akhirat. Tolong hilap aya door press. War kadia mah. 1 2 3 go. Ayolah hadiah di dunia kita. Ieu payung duit kana jongkena kumaha ieu? Teu kiat. Karupat hiji barang ayana dina kawung nya nyerena dina kawung sakinah ijuk na hiji. Aya paribasa kertas harupateun ka eta biasana lalaki sok itu babari amok di bawah. Aya kertas harupateun babari ngambil kesimpulan urang asa timbangan. Omat eta sifat-sifat anu goreng teh disimbolkeun ku harupat dipiceun urang. Biasana lalaki panas, sabab panas lalaki mah diasupkeun kada tadi beusi cai jadi tipis. Jadi silokana istri kudu bisa memper-amarah menjadi carogena gitu nya. Alhamdulillah. Hiji cenah kan coba cepengan tadi na kuduaan.
lain lihat cepengna gitu tanggeui di anak tuh tanggeui gitu cobi angkat ke dina nah begitu angkat nah cobi anak teh coetna cobi kana teh coetna coetna ka anak teh nah betul-betul jadi lamun kaluhur bareng kaluhurnya ka anak ka anak bisa angkat deui akan hiji geuningannya tuturkeun jeduk diaduk tuh ka anak teh deui bareng hiji 2 3 cing tepikeun ka bisa putus henteu nya ku 3 kali sok hiji 2 3 oh lapet pupus ngomong nya geus pupus mah Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku.
mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badai kan ku tempuh, bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku kan merayu untuk cintamu bagiku. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Dan aku akan berpaling darimu. Sayangku, hanya kamu. Cintaku telah berlabuh, berhenti selamanya di hatimu. Takkan ku kayu menjauh, biar ku rapatkan cintaku padamu. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, hanya dirimu satu oh cintaku. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Dan aku takkan berpaling darimu. Gunung tanpa tutupan, Soalnya kenapa yun? Kenapa aja? gunung tunggu kaput, gunung sama dan katutunya jaga sekawayan langit di tengah gunung sempurna sembarangan terkita. Dari mana raka wayangan cira di tengah. Mari pilih pisan, baru dakulah ngayu buruan. Bebek menanti kamera, potongan terabot tope, tata kendang kulit banteng dirawat. Engkak-engkakan, mari pilih pisan, baru dakulah ngayu buruan. Buruan pindah tinggi dua, potongan terabot tebu, tata kendang kulit mau dirawat. Engkak-engkakan, mari pilih pisan, baru dakulah ngayu buruan. Buruan pindah tinggi dua, potongan terabot tebu.
sembako bila rawa oleh Ayah senang. Terus mari cenah Pak Hajat. Kemudian kata hujan nungarangan miniti pengakasan kawas nama jauhun karena rek silungan deui wadino aduh gusti paruk di diri kuri nungit kuntang awas nama memang buatna edek kudu kebagatan angin letik ngahiriwin bukake kata katresna
bagus. Bingung lagi. Nu inya Alah, nu ide eta hese. nu itu lincah Asih Pak Edi nya. nu ilunggu Tong bararino bebaskeun. Sok, kumaha pilihan neng? Kumaha pilihan neng ya teh jeung tukang keyboard.
Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua tamu, semua hiburan, dan rias pengantin dari MUG Wardrobe. Banyak-banyak terima kasih dari kedua mempelai. Terima kasih semuanya, dan semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diberikan momongan secepatnya. Dadah. Bidadari surgaku.